Ya anjing. Mau Anjir, Rosa. Sok kabukan soloy. Sok kanca. Kabukan sok. Woi, kanca woi. Lain orang mana eta si Polotong itu. Lontong, Mang. Tanya Om. Tanya Om. Tabangetna siga. Tanya eta mah anyar keneh ting orang mana? Tanya Om. Tuh parah deh kan kumaha nya teh. Wah, cenah. Ayo. Ya anjing boga banget balaga goblok. Tanya Om, tanya. Anjing siga gosokan cau. Ya mah anyar keneh liwat teh ting orang mana ya mah. Cing ku aing ieu mah. Ku aing sama mundur. Oh, katu burung. Jauh deui aing si eleh. Bantuan. Oh, Sok. Naon ieu teh? Biasa we tuh ngomongna. Ini abung kena jara Roma. Wah, ya mah sarosa ngaledek. Jelakeun aing saha. Teu asup banyol atuh geus ieu mah. Ku aing tanya ku aing. Anjing eta beungeut ngaledek goblok. Hancak. Ada. Serang. Oh, mana? Tepat, dirinya tepat. Naon eta karunya ya naon sosoranganan. Babukan nu kitu mah tauan. Karunya sorangan. Babukan. Wah. Nyen gara-gara. Cing. Oi, sorangan kitu beneran pun. Sia anjing. Naon? Anjir, Rosa. Sok kabukan soloy. Sok kanca. Kabukan sok. Woi, kanca woi. Udah. Ancak. Oi, saya mau beungeutna beungeut wedekeun geuningan. Sarapan. Kalem lagi.
Salah paham. Kunaon make jeung nyararang di dinya. Heuh anjing mata ku aing digebugan oge beungeutna Rosa. Heuh anjing mata ku aing digebugan oge beungeutna Rosa. 2,000 years later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Sia anjing ngaledek ka aing maksudna naon? Lain kitu ieu mah. Dengekeun heula geura atuh. Alam heula. Rek ditolongan ngalakah ngalelewe, rek ditolongan ngalakah ngalelewe, rek ditolongan ngalakah ngalelewe. Dengekeun heula. Ampura kang ieu mah. Wih, heula. Ampura ke heula dengekeun heula geura atuh ka mang nyerang wae. Cenyaho teu. Aing kitu teh kodrat beungeut teh. Nah eta atuh awena gareulisna ieu Rosa. Asa eleh we urang Parok bukan aing ngaledek geus ya. Asa eleh we arurang mah di Emang naho aing geus siga bujur katel beungeut teh. Tong ge carana atuh. Ayo. Sok, adieu sok. Sok adieu sok, buru. No. Sok da aing mah teu kodrat ka dieu mah. Sok teu make jurus kumaha jeung aing sok. Sidik mengerti kodrat kieu. Nyaho aing ge. Siga waluh menang asak beungeut aing mah. Naon di melong sia? 2,000 years later.